dirawat. Kepanten Ustadi nyanda. Ari aranjeun ka reus ka sekolah SMK Bantar Kalong teh kunaon? Ari sim abdi mah kulantaran katertiban tiasa dijagi sareng lingkungan anak berkualitas pisan. Ari sim abdi mah kulantaran sakolana nu maju mentingkeun murid-muridna. Abdi kareus ilanten murid SMKM Bantar Kalong sabab sakolana edisan fasilitasnya cekap sae. Ari sim abdi mah kulantaran katertiban tiasa dijagi sareng lingkungan sekolah berkualitas. Abdi kareus janten murid SMK Bantar Kalong kusabab sekolah SMK Bantar Kalong teh salah satu sekolah terfavorit di Tasikmalaya. Upami arurang mah kareus kana Sunda kulantarannya eta. Kuring reus pisan janten anak Sunda kusabab karagamanana dijagi pisan. Ari sim abdi mah kareus pisan kana suku Sunda teh kulantaran suku Sunda mah seueur reka kadahareunana. Ari sim abdi mah kareus pisan kana suku Sunda teh kulantaran suku Sunda mah seueur budaya sareng adat istiadatna anu masih karengkel sareng lestari keneh. Abdi kareus kana kasundaan teh kusabab sopan santun sareng tata kramana jadi keneh. Abdi reus kana suku Sunda sabab